innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya masih keneh ngalanjutkeun dongeng Sa'labah bin Hatib. Orang susah payah anu getol ibadah berjamaah menyertai Kangjeng awalna seperti itu, tetapi di akhirnya jadi seorang munafik lantaran teu bisa mawa harta. Gegeraan mentah salat teh kungsi urang diri heula nangtung asal taswu salat nangtung ditaros ku Kangjeng. Malah kataf'alu fa'lal munafiqin. Aya naon sih maneh teh make ijeng gegeraan sakumaha pagawean munafik. Cak Sa'labah Gusti Rasul ini iftaqar. Uli wal imraati thawbun aji'u bihi lis-shalah. Abdi teh nu manteg gegeraan teh susah Gusti Rasul boga hiji-hijina sarung teh abdi nganggo ayeuna istri abdi masa taranjang mantap abdi gegeraan gantian Gusti Rasul aji ubi hilus sholah mantap coba atuh fadullah ayyawsi'a rizki pangjembarkeun rizki abdi abdi tenang Kangjeng geus we lah saaya-aya ulah sok pake hayang loba lilun saeutik tapi ente Sa'labah anjeun Sa'labah bisa bersyukur ka Gusti Allah leuwih bagus batan loba tapi teu bisa bersyukur isek nya cek Kangjeng Nabi ente Gusti Rasul abdi malah yang loba qalilun tu'adi syukra khairun min katsirin la tutiku setik tapi bisa bersyukur lebih bagus batan loba tapi teu kuat datang ka tilu kali maksa matoh Allahumma rzuq Sa'labah temalan cek Kangjeng Nabi Allah bukan garizkian Gusti kaki Sa'labah kana harta cah cojobat sesuai jeung kahayangna jeung perjanjianana janjina lamun teh mah loba hiji diketol ibadah boro-boro zakat luar daripada zakat ge pokona endek diambalayahkeun harta teh walanakunanna minas sholihin abdi teh hayang nyantuni pakir miskin yatim piatu syiar-syiar agama geus pokona asal boga abdi mah loba geus cirikeun ku tuan coba ge bener banyak teu percaya ka kula Sa'labah yeuh Sa'labah yeuh eta doakeun ku Kangjeng Nabi ya Allah eta boga mbeh hiji merjel bae terus we anakan-anakan jeung nu paeh-paeh anakan ya Allah tidak hiji 10 cepet tidak 10 100 cepet tidak 10 1000 cepet luar biasa datang ka muayak di Madinah embe Sa'labah kabeh mulai ku ari teu kaburu ngurusan embe bae teu kaburu berjamaah kabelah dieuna geus teu kaburu salat ngan Jumat doang kabelah dieuna Jumat ge geus teu kabelah dieuna mah geus pe polos tomo geus teu salat teh Jumat ya Allah ya Rabb eta mah Sa'labah di urang mah loba nu leuwih ti kitu lebaran ge henteu di ditu tapi di kulon di pulau di dieu mah henteu teu beda sarua lahir di tengah-tengah lingkungan Islam ibu bapakna Islam haji marah tapi anak teu nyahoeun lawang masjid teu nyahoeun nya mah lawang masjid sok sajen aing nyaho lawang masjid mah tapi lawang masjid tihang masjid
teh nyaho tihang ngabangun ge aing nyaho ampar masjid tamun ampar bener aing teh nyaho aduh siapa teh omong kolot nyaho teh burung asal nyaho coba amparna kos kumaha datang dong jajah he jo balik deui goblok teh coba maksudna mah salat tolol Delet amparna be yang ngomong nyaho aing geuy mah amparna bener ye sia ka masjid aing kos mah jo jinya bener salat henteu aya we jelema teh kos kitu aduh ya Allah ya Rabbi bisa labah ya kesimpulan mah kang yang utus seseorang untuk menghampiri salabah jangan minta zakatna di samping zakat teh atuh coba perjanjian sakumaha anu geus diutarakeun perjanjian di payunan Kangjeng dibacakeun surat ti Kangjeng teh ka salabah bahasana teh lah tamaakul jizyat geus kitu mah dulur jizyat upeti apa zakat-zakatan sebenarnya pertama upeti lah upeti bajang naon ieu tah nu bahaya ge ngeuwekeun zakat nganggap upeti mentak jadi munafik sebab lawan zakat kapan wajib tapi nyana nganggap teu wajib ngeuwekeun kewajiban Allah munafik lamun sakadar kieu mah sia ngridit bae eta tekad sia kumaha eta nyaho haram tapi aing mah ngridit teh ieu mah tulang geus pokona siap ka neraka bae aing mah dengan aing nyaho ieu haram beres keneh daripada cak sia haram cak sia haram emang kiai hiji neangan kiai nu ngameunangkeun udah nu ngaharamkeun doang cak jan mah kiai hiji warana sia nah kan nu ngahalalkeun jacak aing mah halal tah ngahalalkeun eta tah nu bakal jadi munafik kekerlekan sia engke sakaratna sia teu mau kalimat dua kalimat syahadat naudzubillah min dzalik ai kitu mah aing ngridit sadar ieu haram deres neraka doang deres kan kenapa tetap dicabut tapi lamun geus dihalalkeun moal sebab eta mah hukum Allah dirumpak kunya lain dirumpak dileungitkeun cara kieu sia tilok salat ya Allah waka mikiran aing siapa heulangan henteu sia eta kumaha tekad aing nyaho salat teh wajib ngan aing can kaburu deres nah lamun kieu mah salat sia geus jang sia wajib ke jang aing mah geus henteu pan aing mah geus jadi ma'rifat enggak sia mah munafik sama kos kitu cek cenah mah naon meureum ma'rifat aja teu salat goblok henteu apa nya wali teu salat tah eta nu bahaya ge kos kitu tah nu bahaya ge mah asana aing saprak nyaho ka bapa ieu mabok bae ti baheula geus puguh keliningan geus puguh jaipongan orkes di mah ge mabok bae aing soal mabok mah eta mah urusan ka beuki tekad aing mah tetep haram mabok teh haram nyaho aing ge nang di mana aing sok ngadengekeun ceramah-ceramah mah haram ngan eta mah ka beuki aing deres ka neraka doang tapi lamun ge cak sia haram unggal ngaji ge kiai kifudoli ge ceramah haram eta kifudoli sagede kifudoli ge geus diharamkeun pan sia ngomong sagede fudoli atuh budak kamari maksudna nu ngomongna kolot meureun tah ieu nyaho haram nah tapi eta mah kiai-kiai kamari nu ngomong haram mah teu aing mah teu nekadkeun haram tah ieu nu bahaya haram tetep haram sanajan ngalakukeun ulah aju ngahalalkeun ieu nu ngahalalkeun bahaya gini nipak teh eta tah kisalabah nyana ngeuweuhkeun hawa wajibna zakat malah dianggap upeti ieu nu jadi nipak teh
lamun tadi nanya ngomong ge mah benar aing teu ngazakat aing ngazakatna mah tetep wajib ngan aing moal ngazakat beres maksudnya beres cara di lembur urang kan karari itu tah dari lembur urang ngazakat tari lo aya henteu ngadenge si eta ngazakat can teh ongkong beureun zakat teh nanan tah nah ya tapi nekadkeun wajib tetep nekadkeun beres tapi lamun geus nekad teu nekadkeun wajib teu zakat nekadkeun wajib beres teu salat nekadkeun wajib beres mabok tapi nekadkeun eta teh haram beres korupsi tapi nekadkeun eta haram beres paling ge nyana dikulub di neraka ya moal lilalah 1000 tahun lah batur geus tenang-tenang di sorga nyana masih kena dikulub grebek ya eta nu korupsi beres nu korupsi eta balik-balik sendal nu korupsi orang jelas pakai beli mobil kujana pakai kawin deui di Karawang senang ongko ieu ya balik sendal nu kiai deh sendalna gara-gara kiai nu bagus bawa cokot nu goreng tinggalkeun aing ngaji sing jelas mah tungtungna sakitu bae sebenarnya dulurnya ceritaan kula perhatikan nu bagus bawa nu joret tinggalkeun geus sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh perebut sendal kiai. Eta kiai na goblok ngomongna setengah-setengah. Nah, ieu lamun haram dah. Sia neuleukeun awewe bae sia. Emang kunaon? Haram. Cak saha? Cak saha haram? Ih, batur haram aing mah teu halal cak aing. Ieu bahaya. Bahaya geus tekadkeun haram ngan aing resep. Aing nekadkeun haram ngan aing resep sebab di imah aing nu gelis kos kitu. Di imah aing disareukseuk aing nu aya di imah. Tapi anakan mah anak. Enggak dia mah beda bae jeung nu aya di imah aing. Tuh, irung mah eta mah mancung, kulit pan putih, bulu mata bentik di imah aing mah nu kos kitu hari deung. Tapi saya nekadkeun haram aing nekadkeun aya haram mah ngan aya kalazatan aing goblok tentu tah eta deres daripada ngahalal-halal di barang haramkeun ulah haju dihalalkeun ulah haju dieuweukeun hukum engkena jadi nifak ge salabah ye contona nah ditegur ku Kangjeng teh endahan mang lah ngeuweukeun kana wajibna zakat poho kana perjanjianana jadi teu nyadar nyana teh dibere harta teh teu bisa mawa masyaallah kali loba anu tadina susah getol ibadah barang sugih mah boro-boro teu bisa mawa harta loba nyana keur susah mah masyaallah halimpu barang senang mah masyaallah teu bisa mawa loba jelema keur can jadi kiai mah jasopan barang jadi kiai kunaon jadi takabur teu bisa mawa kakiaian keur ieu mah keur can jadi DPR mah nyana teh balabah tapi barang jadi DPR jadi medit teu bisa mawa ka DPR-an keur ieu mah kerjaan can jadi pejabat ya masyaallah jeung urang teh biasa barang jadi pejabat ku ari beuh kacana ge poek jeung nutup bae teu bisa nyana mawa mulya mawa luhur loba tah nu kos kitu teh di urang teh tah ieu ciri-ciri munafik sebab cek Kangjeng Nabi ayatul munafik salasun iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana ciri munafik tilu di mana ngomong bohong di mana janji sulaya di mana kepercayaan khianat ini sakitu tengetkeun tah urang hadis Kangjeng Nabi teh di Bukhari di Muslim ambalaya ieu mah hiji talar jang paranti ceceklan urang jang paranti ceceklan urang ayatul munafik salas talar iza haddasa kadzaba di mana ngomong bohong ja aing tah mah tah abe bisa kos gitu tah wa iza wa'ada akhlafa di mana-mana janji sulawe jitu mah aing deui ja
wa idza tumina khana, di mana kepercaya hianat kita aing kene. Aduh, berarti aing munafik ya. Nah, istighfar gue astagfirullahalazim. Islah mali talar ayat ieu lah. Hadis ieu jak aing kabeh hadis ieu mah. Lain ditalar ditinggalkeun, goblok tolol. Bahkan aya kiai anu nyeramahkeun hadis ieu ulah eta deui. Cengeng ceuli aing. Pindah abak. Kiai baheula mah tilok pindah-pindah. Tah, di pangodokan aya Tuan Salmin. Kula keuletik sok diajak muludan ku Abah bareng bae Tuan Salmin Abah. Dah Tuan Salmin mah nya nama bisa eta deui. Rukun wudu 6. Ya saudara-saudara, rukun wudu itu 6. Ya, 1. Kula ngadenge di pasar Kemis eta ceramahna. Terus kaditu tuh diajak dekat Basik Turmudi jeung Abah kene. Saudara-saudara, rukun wudu 6. Ya, hati-hati. Kalau ada yang 5 atau 7 salah. 6. 1. Hiji-hiji. Eta. Terus ketutukan katerep tah keur ieu bapan asal mulut terep tah waru eta Abah teh ka dinya. Jeung santri kobehan. Ieu ceramah rukun wudu 6. Aju kula diajak muludan ka pangodokan ka masjidnya na. Coba eta deui lain. Eta kene. Tuan Salmin eta masyaallah. Resep tapi resep eta deui ge resep jadi beres. Hese teh resepna. Resep teh hese. Kadang-kadang kan eta deui ge resep bae. Aya nu pindah-pindah ge teu resep. Pon lain caritaana kok mah eta deui bosen. Kieu eta deui bosen niat meureun. Tuan Salmin mah niatna meureun ikhlas. Geus. Mantan nyaba ka dieu. Kula kieu 6. Serius ya betul. Masya Allah Tuan Salmin eta. Ya Allah ya Rabb. Ikhlas beureun ka atuh ka udang mana Tuan Salmin mah bareng jeung Abah mati loba saeutik Tuan Salmin teh panjang nama. Bari doa. Nah, ikhlas. Tah ieu salabah mangaleungikeun wajib zakat dianggap upeti ku manehanana, maka turunlah ayat fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqauna. Wallahu alam bimaradih, maka Gusti Allah ngajadikeun tungtungna eta jelema khususna salabah anu kamari dicaritakeun wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Salabah ku Gusti Allah dijadikeun tungtungna nifaqon fi qulubihim, nifaq di jero hatena. Masya Allah. Tapi kamana ila yaum yalqauna, tepikeun ka poean kapanggih jeung Allah. Poe naon eta? Yaumul qiyamah. Ya Allah. Ku sebab naon? Bima akhlafullah ma wa'adu. Sebab wilayaan karena janji nu pernah diutarakeun ka Gusti Allah. Jeung naon deui? Wa bima kanu yakdzibun. Jeung sebab bohong anu kunyana diutarakeun. Percis ciri munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaba wa idza tumina khan. Anjeunna barang turun ayat ieu kaget jata tadi nambah manehanana teh jelema anu hebat, mukmin anu sejati anu getol berjamaah jeung Kangjeng Nabi.
tetapi barang turun ayat ieu teh kaget lantaran termaktub bahwa dirina teh jelema munafik. Sedangkan jelema munafik teh bakal jadi kerak neraka. Atunya sumping datang ka Kangjeng Nabi bizakatihi bari mawa zakat. Zakat dibawa diangsongkeun ka Kangjeng Nabi. Tetapi Kangjeng Nabi henteu narima. Teu narima. Innallaha mana'ani an aqbala minka. Kok Kangjeng Nabi dibawakeun zakat teu narima padahal mah Kangjeng Nabi teh kapanitahan zakat. Oh, Kangjeng Nabi weruh sadurunge winara. Uninga Kangjeng Nabi teh horenganan zakatna teh ngan sakadar hiasan hungkul. Abeh ulah dipajar munafik hayang katangen ku manusia ria. Hayang katembung bahwanya nang zakat tapi horenganan di jero hatena mah teu ngawajibkeun kana zakat. Unian Kangjeng dibere ku Gusti Allah jaho bahwa eta mah nyana lain sakadar ngazakat tapi hayang katangen ria hayang kalem ku manusia hayang kadeuleu ku anjeun Muhammad bahwa manehanana teh ieu lain nifak lain munafik panyakit nifakan padahal ku Kangjeng Nabi katingali tetep di jero hatena Allah mere ka Kangjeng tetep di jero hatena mah nyana mah nganggap ieu teh jizyat. Jadi lamun Kangjeng Nabi haju teu narima bahwa eta zakat benar-benar zakat haju teu narima atuh kumaha ngomong sejen lain kitu Kangjeng nu mantak teu narima lantaran tekad di jero hatena tetep lain zakat nyana mah nganggap jizyat. Nah berarti kan nifak ngeuweuhkeun hukum Allah. Iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere katingali. Ya Allah ya Rabb. Sebab katingali jero hatena tetep nifak diterima ku Kangjeng. Pupus Kangjeng berlanjut di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dibawa zakat teh ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, yeuh, ulah-ulah dipajar teu nya zakat, yeuh zakat. Hitung embe kaula aya sabaraha ribu. Tah, ieu zakatna. Kumaha Sayyidina Abu Bakar Siddiq falam yaqbalha. Teu narima Sayyidina Abu Bakar. Didesak supaya narima. Cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq nek kumaha kula narimana sementara Kangjeng Rasul teh teu narima paanalah aku baluha kaula moal narima ku sebab Kangjeng Rasul teh narima padahal Sayyidina Abu Bakar teh ningali dibere deui ku Gusti Allah katropong horeng kolbuna tetep bae teu ngawajibkeun zakat nganggap jizyat. Nah ieulah khalifah zahiran wa batinan istimewa. Pupusin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datangnya ka Sayyidina Umar dibawa zakatna ke Sayyidina Umar ya ulah pajar anti kana zakat tah ya ulah ka zakat ya tah Sayyidina Umar cek Sayyidina Umar teh Kangjeng teu narima Abu Bakar teu narima nya kula narima beureun kulang ke dicarekan ku Kangjeng falam yaqbalha fa ana la aqbalha kuring mal rek narima teu ditarima deui ku semua atuh komo Sayyidina Umar dijauh keneh geus katingali budak lain masalah zakat tapi ieu hatena teu rek nekadkeun wajib zakat jadi berarti ngeukeun kana wajib zakat teu ditarima pupus Sayyidina Umar datanglah di zaman Sayyidina Utsman dibawa zakat ke Sayyidina Utsman tetap diterima ku Sayyidina Utsman Kangjeng teu nampi Abu Bakar teu narima Sayyidina Umar teu nampi atuh ngomong pura cek Sayyidina Utsman moal paehlah nyana di zaman Sayyidina Utsman wa mata fi zamanihi dalam keadaan munafik. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Allah karim.
munafik. Batakalam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Apakah henteu nyararahuan para munafik Allah sayyana Gusti Allah teh ya'lamu maha uningakan sir jero hatena para munafikin yane ma'asarruhu fi anfusihim naon anu dirahasiakeun di jero qalbu di jero hatena uningaeun ya wa najwahum jeung obrolan-obrolanana anu kumanehanana diobrolkeun anu kumanehanana diharewas-harewaskeun antara maranehanana ulah disangka Allah teu nyaho wa annallaha 'allamul ghuyub wallahu alam bimaradi yang sanyana Allah eta maha uninga sangat nyahoeun uningaeun kana sakabeh anu gaib bago ba'dil yat teu kadeuleu ku batu urang teh aya ngaji mah geus teh Allah kasipatan ku ilmu artina uninga tapi kan urang teh nyulusup ka jero hate sulusupkeun ka jero hate eueuh nu teu kajahoan langit jeung eusina bumi jeung eusina sorga jeung neraka kajahoan setiap nu maujud kajahoan ku Gusti Allah di antara nu maujud urang Allah nyahuan ka urang nyahuan ka jero kalbu urang nyahuan naon nu aya di awak urang urang lamun nyulusup ta ilmu Allah ka jero kalbu urang datang ka karasa isin urang ka Allah leuleumpangan teh isin lamun poho ka Allah bisi salah ka Allah deuk naon bage isin ka Gusti Allah kabelah itu da ke sieun seimbang ke bakalna isin jeung sieun ieu mah urang nu mantak henteu isin poho kana ilmuna Allah Allah teh ngarungu Allah teh ningali urang teh kadenge ku Gusti Allah urang teh katingali ku Gusti Allah di mana bae di kota di kampung di gunung di leuweung di paramean katingali jeung kadenge naon nu maujud teh kadenge lain sakadar kadeuleu tapi kadenge ngaji ta urang geus kitu kanyahoan kadeuleu kadenge tapi tetep bae eta ngan sakadar di lisan hungkul teu nyulusup ka jero hate buktina urang nangtangan Gusti Allah berarti nganggap Gusti Allah teu nyaho nganggap Gusti Allah teu neuleueun nganggap ka Gusti Allah teu ngadenge jalamun urang nganggap Gusti Allah uningan mah urang isin lamun teu ibadah ka Gusti Allah lamun urang nganggap berkeyakinan tur karasa Allah ngadengeun Allah ningalieun isin urang ka Gusti Allah di mana urang salah tapi kan orang berani ka Gusti Allah tah ngukur diri urang indallah datang ka mana ukur bae keberanian urang tentang maksiat ka Allah namun urang masih kene wani maksiat kara jadi eta mah televisi segala teu kudu diharam-haram teu kudu dihalal-halal irhabutuna ngan lamun urang memang bener-bener asa dideleukeun ku Gusti Allah didengekeun ku Gusti Allah deuk danaonan tuh kieu bae di hareupeun ti isuk datang ka lohor ti lohor datang ka asar kieu haji eta ku betah amat ieu bersambung tolol Pak Quran bersambung mah Quran henteu di Mekah teh lain meuli Quran pan meuli amrang boro-boro meuli Quran pembagian teu dibawa ditinggalkeun Quran lah cek nya teh jang naon tu Quran di mah yang badeg cek kana ambalaya je tah aduh masyaallah kari lah iyalah urang sakieu ngaji bae sakieu terus bae urang ngadengekeun tapi tetep bae ieu poho deui ka Gusti komo batur anu teu ngaji-ngaji komo batur teu pernah ngadengekeun urang sakieu ngaji bae saminggu sakali asa pangajinya ta urang mah saminggu sakali ge aing mah ngaji bae saminggu sakali santri mah unggal detik ngaji detik teu sombong santri mah
nganikeun jelema aing mah wah hebatnya cek teh ngaji saminggu sakali ge cek santri sakit aing mah unggal poe ngaji unggal teh salat ngaji terus bae jadi sombong kitu tah dibandingkeun jeung santri tuh naonan urang naon urang saminggu sakali ge malah minggu kamari mah teu ngaji ngabesan aya ngabesanana pan urang teh geus asa pangajina bae ya Allah ya Rabb. Tah, ialah salah satu contoh jang supaya urang ulah nuturkeun contoh ieu supaya urang teu waspada dibere harta titipan kuat moal aing dibere ilmu titipan kuat moal aing dibere keagungan titipan kuat moal aing masyaallah loba jelema dibere harta teu kuat mawa harta diberi ilmu pake anu sok hidup-hidupan hidup. Jadi kampanye kiai mah magahan rukun wudu tah carata tadi tah rukun wudu 6 ya lain haji jadi jurkam itu geus kaluar tina kakiaian teh nu segala itu teu bisa mawa agung teu bisa mawa ilmu masyaallah loba keur ieu mah keur can jadi DPR eta ustadnya aja bagus bareng jadi DPR ngelehkeun ore koros bangun atur aja ore koros mau pabeh hujana dileg-legan ore koros ya kos kitu mah ustad jadi DPR kos kitu masyaallah. Nah iyalah di akhir zaman orang ayeuna loba nu kaya teu bisa mawa kakayaan loba nu pinter teu bisa mawa kapinter kuat loba nu agung teu bisa mawa keagungan loba bapana jadi kiai anakna mah teu bisa ngaji tapi tetep bae hayang di kiai-kiai bendera kakiaiana tetep teu meunang leupas ti diri aing sanajan aing mah teu ngaji goblok teh coba eta tuh aing teu ngaji masalah jana anak kiai tebak cek lagi ilmu mah nurun ilmu adalah turunan goblok salah ngartikeun teh budak iyalah ya penyakit nipak anu bakal innal munafiqina fid darkil asfali minan nar para munafik bakal jadi kerak neraka urang jauhan tina penyakit nifak mudah-mudahan urang kabehan keluarga urang turunan urang dijauhkeun tina penyakit nifak disalametkeun ku Gusti Allah tina penyakit nifak sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam.